leutik ya teh. Assalamualaikum Mang. Mang boga anak lauk beli teu? Nu yang dibangkat maksudnya yang dijual. Kerek ieu diganti ku anakna. Oh, jong-jong atuh geus aya mah. Engke wae sabaraha kilo nama ieu rek dijual heula Mang. Oh. Ah, siap. Mang Diane ka mana? Ayo. Beneran atuh intinya Nya siap engke dia tah. Engke dihubungi. Nanti ka mana mah dia? Bener kapal dia ya. Aduh. Beneran atuh dia. Kumaha Kita pubuh kerepet. Karepet kumaha ieu teh Dian? Kuwi teh pamajikan bisa 8 bulan. Ngalahirkeun. Urang teh butuh dana ieu, aing nawarkeun taneuh. Oh, rek jual taneuh. Nu di mana taneuhna? Nu di belah dinya geuning. Apa? Kayak sabaraha bata? Hayang nama lah 500 we sabata. 500. Sabaraha bata? Lah itu teh aya 100 bata mah. 500 sabata kopai lah. 100 bata yang 500. Sisi jalan tapi. Sisi jalan ngareuna. Atuh tinggal we heula dia. Ayo atuh. Ayo. Tuh, ngareuna pisan tan sama sisi jalan. Tapi mau kumaha pangajikan kayak Habis badan itu apa? Bos, yo ayeuna kurang kudu rada bergerak rada siset, loba nu butuhin kai ayeuna. Gampang masalah kayu mah loba, sakumaha. Anu meujeun nah we pan ayeuna keur dunungan urang, urang buka dunungan, keur ngabangun butuhin kai kaina kurang. Lobang keneh. Sok tinggal ngedilkeun kayu mah loba. Asli kayu mah yang kayu naon atuh jeung urang. Kai mahoni. Pokona mah jeung aing mah erek kayu mahoni, erek Afrika, erek sengon di ladangan sok. Aslina, Bos? Asli urang mah. Tah, tingali juga sisi jalan pernah kieu. Aduh, ieu mah. tuh, kaditu katongo merenya. Nanti kaditu parat pokona mah teh. Itu di mana itu Hanjuang itu? Tuh, itu aya hanjuang batasnya. Tah, nepi ka ditu tuh, aya batas itu ge. Di kuang tingali ka dia. Kabelah dina ka mana batasnya dia? Nah, kadina mana tuh kadinya tah, aya tangkal kadu tuh. Tah, gede. Oh, itu batasnya tanggal kadu. Nya eta kadinya. Oh, eta batasnya tanggal kadu gawir. Nya eta dua tuh, Pak. Yo kaditu. Nya parat paditu gawir pokona mah. Batasnya eta. Ya, atuh hargana kurangan dia. Aduh, hampura wa euy, da ieu masih si jalan sakitu ge geus murah. Ieu pedah ka uwa we deukeut apa wawuh. Aduh, aing piraku tuh bisa ditawar seutik-eutik acan atuh dia. Pan urang heuh jeung miara kebonang kena. Aduh, kumaha nya euy anjing. Atuh piraku kuasi naon meuni dibanderol pisan tuh Atuh kieu lah, urang ieu karena butuh, karena repet ieu. Bisa jadi opat salapan lah. Opat salapan naon ieu teh? Heuh, 480. Geus we ieu mah lah, pedah ka uwa tah. Nah, 480 piraku aing tina 500 Lewat lah. Oh, dikurangan 10.000. Oke, heula nih. Goblok, tina 500.000 piraku dibere 10.000. Usahakeun tapi itu lumayan ya tanggal kadu. Wayah nanya, sabar heula, teh dibawa ke rumah sakit tenang. Aduh, bencan meunang ieu teh dipihar nya. Saha dia? Pamajikan tuh, wadoyok. Aduh, Atuh geus kieu lah 400 atuh. 400. Lah, wayahna sakitu urang mah. Kurang 10.000 tah. Atuh aku 10.000 buat Ian. Di atuh sisi jalan ngareunah kieu. Enggeus nu benerna sok. Nu benerna. Lah, geus sakitu urang embung. Lah sakitu mah. Sakitu mah. Tetanggaan lah. Dan geus atuh 450 tah sabata. Kumahanya? Heeh, nah warna kayak bina-bina tingpel kurangan 10.000. Bagus baik atuh lah, pasti tengah baik lah, 450. Berarti ditransfer bae. Baik. Sok mana nomorna? Ih, pan canyokot urang ye. Dan tara mau duit aing bisi leungit. Scan.
Berarti 100 bata sabaraha berarti 4,5 kali 100 45 juta. 45 juta. Nah. Ini kan 50. Nawar. Nah. Nuhunnya. Siap Nuhun. Ya, ijab kabulnya. Pokoknya mah hatur nuhun atisna sing mangpaat pamajikanna lahiran sing salamat. Amin ti doana wa. Meureun ieu ulah dinaha-naha ayeuna uing ngerek ka imah heula. Mun ka pamajikan ke ka dieu deui ka kebon. Siap. Siapnya? Ya, nuhun pisan Ah, ya. ya. Aduh, Wayahna teh dianterkeun ek tuluy ka mana? Lah, kita udah kadinya tah. Soknya. Adek. Hah. Nya, ayo. Yo. Alhamdulillah ya Allah aing ketulungan ieu aduh. Lumayan kaina baradak. Aing tina kayeuna ge ieu mah meunang gede ya. Aing erek balik heula nyokot bedogah ka dieu deui teh. Bener ya, orang erek beja ke dunungan. Moal kasasadir dengan kai. Nya, gampang sih orang esok tinggal datangkan etan we jual etan we etan kaina jadi mah loba kai mah geus sok dilkeun. oke atuh. Cuk dicinta ulang pun tiba euy. Beneran aya wa Ocim ya aing nawarkeun kai euy. Pokona mah Wah, kaina sehat. beneran Beneran aing wis. Urang teh jual kai euy. Di dieu. kata deuleu cek ayo genan Ada lah bos. ari milik mah nyamperkeun mau apa hili mau Euy, jual kai nu di kebon itu tuh. Kain naon? Ah, kai nu mah loba ya mah honi, albasiah, pokona rupa-rupa. Cocok. guys Geus aing teh kudu lieur. tinggal nuana tau aku mah ya Cie, tinggal di tuar atuh ilikan heula. Kira-kira sabaraha kibikeun eta? Aya meureun 10 mah. Ah, pas urang butuhna salapan bae lah. Kapan? Lumayan. Bae, pada balik kabeh. kang ilikan we teh mah Ya, ilikan beri pakai tembok harga nama lah kayak di ditu lah. oh nam ilikan Hari jadwal ayeuna ka mana kita ieu? jadwal naon dah Biasan hajat ieu gawe teh. madang Apa geuninganan? mana tadi teh aya teh nu telepon teh Aya. oh ulah kaler sana Aya teh apa? madang kurang lapar ha ayo pak wah asli majena ya mah gas ayolah Oh, beratu. majena ya majena Ayo jauh bos ya mangalana. Si jalan. ah gas untung ya mah Terus belah mana deh ya? Oh, Mis. Yo, belah dia yo. Tah, mana? Iya, pokoknya itu tadi tuh, tangkal kadu. Oh, karena kadu itu tuh. Pokoknya mah ala we eta ge, babad kabeh lah. Balik mah bos euy. Tuh. oh benar Tebang habis kabeh ieu mah. Katakeun heuh. mojo atuh ekio mah euy Coba sisi jalan bos. Mana tinggal ngaku tadinya. oh gas gas ai masalah kai mah urang ieu geus pokok lah ngan ieu masalah harga sabaraha heula ieu Geus we ieu teh ye kabeh urang dibolong 10 juta ieu kok. 10 juta Heeh, 10 jutaan. Nya, wani bos wani. Tuh, wani pisan. oh gas atuh ai kitu Betul lila. oh gas Iya transaksina. oh cihal atuh aya tempo heula atuh Survei heula tuh heula di sini. Yo. Bos, tawar heula bebelian teh ulah kadu dapan keblok wae. Situ keur duit, suga mah bisa leuwih murah. gas gampang Wah, ulah berdabon dibeli wae. geus Dadakan. gampang Nah, kumaha Ocim? geus lah kurang ditawar atuh mah meter nya salapan lah geus lah Tuh, ayo kumaha. Nawar geus dibere murah teh. atuh kumaha geus lah ada 8 terehna ya ada 8 ya Tambahan deui lah. Aing langsung ditawarkeun. geus geus ini ditransfer ke urang Geus, 8 ya, ya Nek. iya geus 8 deui Nek anu Sabaran, muat sabaran. mah hese. Iya we, curis. anjay Kayak nasi Ocim itu keur naon geus di dieu. Kabeneran aing ngek nawarkeun kai. Geus tuh. Mang Ocim. wah Keur naon di dieu? tepan dia ngajual kai nyebutkeun nama mah
Ya tadi tempuan Beneran keur harga bener. mah. Heeh. Harga mah geus. Geus Dia- deal harga mah. Geus ditransfer. Kai di mana mang dia? Ayo. Nah, kumaha pan ieu mah geus dibeli tanah lagi kurang. Ji, ai gua pan urang mah tadi ge ngajual taneuh na. Ngajual taneuh. Teh jeung kaina. Cih, masih sugan edan. Napan aing teh geus dibeli tanah na ku aing meureun lamun geus dibeli tanah na mah meureun kaina ge kabawa. Nah, kumaha pamikiran kau selain cetuk? Ji, pan urang mah heula ngajual ge taneuh na. Yo, ngaran-ngaran ngajual tanah, nu aya dina tanah. Tadi tepan mana teh nuduhkeun dulu tu kadun segala. Kadu batas eta teh ngajual mah taneuh. Teu nyebutkeun jeung kai. Apa pula kela. Wah, iya ya naon ya ribuh-ribuh kieu geuning. Ieu nganawarkeun kai ka bos Uing ka bos Ocim. Dibeli ku bos Ocim. Geus deal wa geus harga mah. Geus ditransfer. Ya, kieu masalahna. Si ieu teh urang teh keur ngawur tadi teh, datang ka imah. Ya. Ngomong napa majikanna keur kararepat erek orokan. Nawarkeun taneuh 100 bata ieu. Lu iya. Heeh, dibeli ku urang dieu bisa ditransfer urang sabuat nyokat bedog ka imah. Iya. Piraku taneuh geus dijual. Kaina dijual deui. Ye, panti tadi ge urang ngajual taneuh wa. Taneuh lain dijual jeung kaina henteu. Sugan urang bebeja taneuh jeung kaina henteu. Ngajual taneuh. Ulah nyian huru-hara jeung aing malah. Nah, geuning teh. Piraku taneuh teh geus dibeli ku aing bieu. Nah, geuning teh. Taneuh, urang ngajual taneuh na. Henteu jeung Heuh, sing taneuh na ge. Nah, geuning teh ngogok ka aing geuninganan. atua ulah. Heuh, hayangna kumaha ieu teh taneuh teh ku aing teh bieu teh geus dibeli. Ye, tadi teh bebejana ek ngajual taneuh. Henteu jeung kaina. Urang sing hukum bewani. Ye, tong kena-kena mah bedog urang sieun. Nah, siap bedog-bedog goblok jeung aing sok. Ih, Geuning teh siap teh. Moal make bedog aing sok. oke heula tuh. Eta si waduh yo kayak geus ngamuk kitu aing mah sararieu. Tuh aya si lurah tuh bebejanya. Oh, beneran euy. Ya. Tulungan tuh si Dian Kumis tuh. Disiksa ku Wadoyong. Ah, ya waduh yang ngomong apa dong. Guru bisa pencet manten. Mana? Di kebon itu. Ini wae ngobrolan itu ya ngobrol guys. Ayo. Iteun, iteun. Iya. Dan kan hajar aing apa kan. Gagal madang. Iteun. Guru itu bisa pencet manten guru. Ya, siap. Aya rura kumaha urang main kekerasan ieu. Ya aya naon Gara riweuh kieu Ya rah, dengekeun. Mang Dian teh nawarkeun kebon ka urang teh, dibeli ku urang teh ieu 100 bata. Ai urang balik nyokot bedog maksudna teh. Pohon. Tah, ku si ieu teh dijual deui kaina. Dijual deui kaina. Heeh. Tanahna pas dijual. Tanahna tos dijual. Oke. Paneta berarti geus milik urang sagalana ge. Tapi kala Lis, nah lamun ngajual tanah teh, henteu jeung kaina eta teh. Nya kan ngajualna. Ngajual na. Ngajual jeung kaina teh. Eta cek polis kumaha ieu rada rungsing ya. Yo, wah, urang tadi ge bebeja teh ngajual taneuhna palurah. Cicing. Sabar, cicing. Urang tangan duduk masalah deui nya. Cicing salah apa? Ayo, baru ayeuna kumaha? Bawa ka Ya, urang teh tadi teh bebeja teh ek ngajual taneuh dan teh jeung kaina urang. Geus mending kana teh tulus aing mah daripada kitu mah. Terus kumaha? Ah, balikeun deui duitna. Waing balikeun deui duitna geus transfer Oh, ka si mana? eta duit kai. Kumaha? Tadi geus ditransfer. Aing kira emosi ya mah. Sok kaliekeun waing. Duh, ya jadi kumaha tuh? Mah Sok tulus. balik ke duitna kabeh atuh. Duit geus di dieu ieu tuh Tepat. pan geus. Ye, sia teh ye, lamun ek jualan, ambeh teu masalah. Sing jelas heula. Tah, heuh kieu Mang Dian. Jadi aya salaresna mah mun ayeuna ngajual taneuh teh nya berarti jeung panggeusina ge dijual. Erek kaina. Tah, dengekeun. Tah, lamun ambil teu salah paham, salaresna mah kuluna Mang Dian ye nya dijelaskeun. Lamun kaina mau dijual jelaskeun. Jadi henteu aya salah paham kieu. Kartos. Kitu dis. Tah, dengekeun. Ya, pan urang tadi ge nawarkeun teh taneuhna wungkul, henteu jeung kaina wa. Jadi taneuhna wungkul wa kitu, henteu jeung kaina henteu, ngajualna ge taneuh. Ye, Mang Dian, lamun taneuhna unggul mah aing teh ngomong gitu urang mah ngajual taneuhna unggul teh jeung kaina.
Ji, ai sugan ngerti wa teh. Ngajual tanah berarti henteu jeung kaina, da teu bebeja jeung kai. Banget ya huruf baik tonjok sih goblok. Aing mending kena balikeun deui duitna. Iya, balikeun deui duitna mi aman. Iya, So aing ge transferkeun tah kana yuris tah ka aing tah. So, Kurangan we teh nya. kurang ulah erke batian kehet. Tang geus wa. Dor aing. Turut anu cim bos aing sama tadi geus Apa ditulis ieu? Do aing aing duitna. Ah, aing teu hayang aing masalah sok kayak bos aing masalah. Gas. Oh, Balik dijualan teh mana mah. Oh, guys. Yo, sekali deui ngabejahan aingnya. Lamun erek ngajual taneuh, ngomong heula, lamun erek taneuhna hungkul. Kaina mah uyahna moal, kita mete jeung urang koy. Kami lu Gas malah. Tinggalkeun dah. Balik. Apa tuh lah? Aduh kumaha ieu Paru Ratu, ai jadi teu meunang duit ieu. Dan udah salah didinya sing jelas ya jualan teh nya. Nah, engke lain kali mah sing jelas. Nya, kitu we nya. Ulah kali-kali deui. Jadi moal ngagantian Paru Rah. Bis. Cabok kali-kali mah tuh, Ulah. Duh, aing ieu. Ya, Lis. Sebenarnya orang teh tadi kemana, Lis? Oh, Adang. Kan hajat. Ya. Heeh. Satu yap. Ya. Eta kumaha anu ngajual tadi geus beres. Ah, karep teuing. Kanggo pelajaran kanggo batur eta mah Oh, ulah iya. kitu-kitu deui. Bener. Bener teh. Anu saya geus kewe deui. Serda rungsing kana sirah ya. Atuh nilai urang harus 100 teh urang bieu ngomong. 80 mah Aduh, paing mah. Ya, Pak Adang.